awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab, awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab, pemutih, da kokoloteun moe wae pare, halis we kahebos ku open, hayo we kitu. Cantik teh relatif bukan dengan kosmetik, sentuh dong wajah dengan air. Ibu, diawali dengan mensucikan diri. Kumargi kitu ya. Sangkan orang hirup bahagia di dunia, rauh di akhirat. Ulah nikahkeun ka hirup di dunia kaboga maut ka neraka. Pancilaka 2 kali atuh hirup kitu mah nya. Keun bae atuh urang di dunia sederhana, jadi ahli surga. Lain amin amal dengekeun, amin amin amal petot maneh mah. Hiji ya oleh-oleh ti ajengan supaya hidup teh iskariman au mutsahidan, hirup mulia maut sahid. Ulah ieu mah hirup hina maut qaid. Bu, amalkeun ngaji mah nu murah meriah we meka pake lah. Al wudu qabla ta'am yampil pakri, sahajalmi anu memeh dahar abdas heula moal miskin dina kahirupan. Sok abdas rek dahar pahingan balangsak sia mah mit amit keur mah keur tara nyebut teh tarik ieu ka era eling atuh karek nyaho rek dahar abdas telat tarangonang batur mati baheula nyahona ge ieu mah karek ayeuna pahingan hirupna teh kismin mit amit batur mah HP na geus BlackBerry ieu mah black butut. Batur mah tingali mobil ge Karimun ieu mah karigek we. Batur mah tingali imah make parabola ieu paraseuneu. Ngeleuweun we ngebuel. Tolong, ini amalan ahli surga. Sebelum makan apa? Memeh tuang naon? Abdas. 2 sangkan hirup bagja ya amalkeun. Al wudu qabla naum fahuwa indallah sakidun. Siapa orang yang berwudu dulu sebelum tidur, insyaallah dia hidup mulia maut syahid. Osok abdas rek sare. Bapak-bapak osok rek sare abdas heula. Udud, de mane mah udud. Rek sare teh udud hayo. Boro-boro abdas ngelepuas hayo. Ngabejaan tak kan nusok ngarokok siapa nyakita paru-paru. Hei nusok ngarokok panyakita paru, nu teu ngarokok panyakita rupa-rupa. Pak, ya pak, kan hei arek sare teh abdas heula. Ayo he udud. Ibu-ibu asok abdas heula arek sare. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab, pemutih, da kokoloteun moe wae pare, halis we kahebos ku open, hayo we kitu. Cantik teh relatif bukan dengan kosmetik, sentuh dong wajah dengan air. Tak iya ngaji mah nu kieu nu sapopoe, tong wakan luhur-luhur, da ayeuna salatna lamun abdasna teu sah bade kumaha? Aina toab kedahku abdas, baca Al-Quran mensucikan diri. Bagaimana dia akan haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh kalau berwudunya sudah tidak benar. Sapina, Fatul Mu'in, Fikih Sunnah, Subulus Salam, Kifayatul Akhyar, bab awal, bab pengantar, bab tentang kebersihan. Meh tenang, hati teh abdas heula rek sare teh. Da sanajan ayeuna duit loba ge ari bayeung yang hate mah moal jadi kanikmatan ece. Hegra rasakeun tiung joya mu kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Anger we sare teu tibra, daang teu mirasa sabab batin kasiksa. Ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Mata ngadengekeun ngaji nage bari nyarane beda keur teu ngeunah hate make nyararane
jadi kanyahoan imit amit yo tong ganeng nu nyarane teh keur nyebret